Ari hukumna hate manusia teh poek. Ari ngaran-ngaran hirup dinu poek dina lumampa bakal loba sasarna, bakal loba dudupakna, bakal loba titatarajongna, bakal loba tidagorna. Matak mun aya jelema sok dudupak ka batur tunggu di larung catang dirumpak, ta eta teh nandakeun yen hatena poek. Supaya orang teu kasasarnya lampah, supaya lalakon orang di ieu alam dunya, alam anu pinuh ku romantika, pinuh ku rarangken, pinuh ku hijab, anu pinuh ku sandiwara, ku kapalsuan, supaya orang aya dina rahayu ningrat. Ari rahayu ningrat teh artina salamet, salametna cacap di dunya nepi ka akhirat. Mangka urang wajib mibanda ilmu, sabab ari ilmu teh oborna hate, nunyaangan kana hate. Di mana hate caang mangka baris ebreh, mana hak mana batil, mana bener mana salah, mana halal mana haram. Artina jalma anu berilmu mah moal kabobodo tenjo, moal kasamaran tingali. Mun nya cek nyana, mun lain cek lainna. Moal rowas mun aya entok kongkorongok, sabab nu kongkorongok mah dahayam. Bakal nyaho mana orai mana oorayan, mana manusia mana mamanusaan. Dina nungtut ilmu nyupri pangarti, aya kaedah anu perlu dikanyahokeun ku urang sararea salaku para pelajar. Nu di dieu kabeh ge rek nu kolot rek nu ngora sarua keur diajar. Artina kabeh ge pelajar, sabab wajibna manusia diajar teh salaput umur. Ceuk urang kulon teh mah long life education. Satungtung hirup di alam dunya wajib diajar. Ceuk kateranganana thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Nungtut ilmu teh wajib ka sakabeh kaum muslim, ka lalaki jeung ka awewe, ti mimiti keur dina ayuna nepi ka asup kana liang kubur. Di antara kaedah nungtut ilmu kahiji, mun maneh rek nungtut ilmu ulah di baju tapi kudu buligir. Lain buligir di tataranjang kawas nu gelo, lain baju anu eta, lain anu aya kancingan, tapi baju nu ngabaju dina hate. Ari ngaran-ngaran manusia anu beragama saperti urang jeung maneh, pasti hatena geus dibajuan ku rupa-rupa pamadegan. Tah eta pamadegan anu ngabaju dina hate udar heula,
poloskeun heula hatena. Artina mun maneh rek ngaji ka hiji ajengan, kosongkeun heula hatena, ulah mawa pamadegan tinu sejen. Sabab mun hate maneh teu dikosongkeun, bakal aya mamalana, mamala anu teu hade. Kahiji bakal pagedrog antara ilmu nu dipedar ku mamajengan jeung ilmu nu geus ngabaju dina hate maneh. Di mana pagedrog mangka ilmu ti luar moal asup kana hate. Di mana ilmu teu asup hartina maneh geus ngamubadirkeun kana waragad kana bahan anu aya di maneh, saperti kana waktu, kana bensin, kana energi. Sabab lumampahna maneh ti imam maneh ka imam mamajengan teh make waktu, make energi, make biaya. Tak ulah nepikeun ka waktu mah beak, bensin mah beak, energi mah beak, tapi ilmu mah teu bebenangan. Eueuh ilmu anu ngancik. Ilmu mah teu asup sabab maneh datangna mawa hate anu pinuh ku pamadegan tinu sejen. Ari rek kitu mah geus we cicing di imah, kaboros-boros bahan. Jadi kahade ulah ngamubadirkeun kana bahan nu aya di maneh saperti waktu, tanaga, sarana, prasarana. Sing inget eta nu aya di maneh teh kabeh hakikatna mah kagungan Gusti Allah. Hartina maneh sing amanah kana waktu, sing amanah kana tanaga, kana energi, kana fasilitas nu aya di maneh. Sabab rek gedena, rek leutikna moal aya nu kaliwat, kabeh bakal dihisab, kabeh bakal dipenta pertanggungjawabanana. Jeung sing inget ari nu gawena mubadir teh eta baturna setan. Ceuk kateranganana wala tubadir tabdiro, innal mubadirina kanu ihwana syayatin. Jeung maneh nungtut ilmu dan pangosongkeun hate, eta teh engke kadituna lumpatna bakal kana perdebatan. Sabab nu kitu mah biasana di mana nanya, mangka nanyana teh lain ku alatan teu nyaho, lain ku alatan hayang ngarti, tapi rek nguji kanu ngawurukanana. Kumaha tungtungna? Tungtung nama pan diadu antara pamadegan nu diwurukan jeung pamadegan anu ngawurukan. Akhirna naon? Akhirna teh parasea, akhirna teh teu hade jeung papada manusia. Ilmu mah teu beunang, dosa we nambahan. Matak mun rek menta cai mawana gelas kosong meh bisa dieusian ku cai. Jeung salian ti kudu kosong, gelasna ge kudu bersih supaya cai nu diasupkeun kana eta gelas teu kakotoran, teu terkontaminasi ku kokotor anu kena bakal jadi panyakit. Hartina eta ilmu teh moal buahan, mun ceuk hileud teh mah beak ku hileud.
Jadi mun rek ngelmu kosongkeun heula, bersihan heula eta hate. Ieu mah mama nyuhunkeun cai, mama nyuhunkeun cai bari nyodorkeun gelas nu pinuh ku cai. Arek kumaha ngeusianana? Kosongkeun heula gelasna ambeh eusi. Ulah mamawa wadah anu pinuh. Ari ngaran rek ngelmu kudu mawa wadah anu kosong supaya eta ilmu bisa kawadahan. Nu kadua dina nungtut ilmu ulah kapiheulaan ku purbasangka, ulah kahakan ku beja. Contona baheula kungsi aya nu ngabejaan ka maneh yen mama ajengan teh anu yen mama ajengan teh kitu anu jeung kitu teh bernada miring, bertendensi negatif. Kusabab maneh geus kahakan ku beja anu negatif, geus jadi korban hoak, giliran ayeuna diajak ngaji ka mamajengan teh teu daek. Sabab maneh geus kapiheulaan ku sangkaan goreng. Buat teuing eta teh hoak, buat teuing eta teh berita bohong. Cek Udin balong mama ajengan teh eusina lauk jair hungkul. Bari Udin ge can pernah teuleum, can pernah ngabedahkeun balong mama ajengan, malah macan pernah nguseup-nguseup acan. Nyaho ti mana? Mun maneh hayang apal sakumaha jerona balong mama ajengan jeung lauk naon wae nu aya di jerona, teuleumang ku maneh ku sorangan. Ulah ngancuk beja, ngan sing inget ari ngaran-ngaran teuleum ka balong, hartina maneh kudu siap babasuhanana, kudu siap bebelokanana. Artina setiap ilmu aya hargana, setiap ilmu aya prosesna, aya perjuangan jeung pengorbananana. Kitu. Nu katilu dina nungtut ilmu, ti ditu nama ti Kangjeng Nabi mah eueuh istilah guru, eueuh istilah murid. Kasauran Kangjeng Rasul alaihi wassalatu wassalam ka jalmi-jalmi anu dialajar ka anjeunna, ana lakum kamasalil abawaihi liwaladaihi. Kuring ka anjeun lir ibarat saperti bapa ka anak-anakna. Jadi Rasulullah mah teu ngagurukeun, teu ngamuridkeun. Nu dialajar ka anjeunna teh disebut murid, disebutna ge sahabat. Jeung diantara para sahabat tidak ada sahabat kelas 1. Artina teu aya nu diistimewakeun. Rek sahabat anu statusna rakyat, rek anu pejabat, rek urang kota, rek nu orang kampung, rek nu saudagar, rek nu rakyat jelata, kabeh ge sarua diajar. Sabab di hadapan pangeran mah manusia teh rekep dendeng papak sarua. Mun teu na pangeran teu dumasar kana pangkatna, teu dumasar kana katurunanana, teu dumasar kana status sosialna,
tapi kana kabersihan hatena jeung kasolehan amalna. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzurullaha ila qulubikum wa amalikum. Lamun dina nungtut ilmu dipatok ku istilah guru jeung murid engke aya mamalakna. Kadituna lompatna kana doktrinasi jeung kana kultus individu, di mana nu asupna doktrin kahiji bakal umaku jeung umaing bakal ngarasa aing pangbenerna ujub kadituna. Kadua bakal adean ku kuda beureum, ngagul-ngagul guruna nyaritakeun amal-amal guruna, nyaritakeun sejarah guruna bari manehna mah teu beramal, nyaritakeun perjalanan jeung perjuangan guruna bari manehna sorangan ngajedog wae, teu daek berjalan, teu daek berproses, teu daek berjuang saperti guruna. Memangna cukup ku kitu. Ya, dina bab agama mah mun maneh teu nikro sorangan, mun maneh teu ngeroyo sorangan mah moal bonang bagean. Mesina di dunya di dunya mah ana cara kada tasawala, muridna cilaka guruna kababawa. Ditanya ku masyarakat tengke teh saha nu merkosa ucing teh misalna, tuh si Ujang murid saha, tah murid mamajengan, tuh pan mamajengan kababawa goreng. Eta mah heueuh di dunya, tapi di akhirat mah sorangan-sorangan. Moal aya istilah kaciwit kulit kabawa daging masing-masing. Nu katilung ke lompatna bakal kana taklid buta jeung kana kultus individu. Artina tekad ucap lampahna kumaha ceuk guru. Ye ari ngaran zaman nu geus kadoktrin mah mun aya gesekan pajeng pamadegan manehna teh wani ngocorkeun getih. Tumandang rek saha-sahana, rek kolotna, rek dulurna, rek tatanggana. Tina doktrin ke kana kultus individu hartina bakal migusti ka guruna. Cek pamedagan nu kitu mah guru di atas sagalana. Padahal nu disebut guru teh manusia-manusia keneh. Ari manusia teh tungku tempat kaluputan, tangga tempat kalepatan. Artina eueuh manusia anu langgeng dina benerna. Kabeh ge osok kana kasalahan jeung osok kana kabeneran. Artina sabener-benerna manusia pasti pernah salah. Jadi taat mah ka hukum-hukum Allah. Sok sanajan datang nati guru ari teu saluyu jeung hukum Allah mah montong digugu.